Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hudurillahi wa basyiril mu'minin. Wallahu a'lamu bimuradi. At-taibun al-'abidun. Nyaritakeun jelema mukmin anu bakal dibere surga ku Gusti Allah teh aya 8 rupa. Nomor kahijina at-taibuna mu'minun anu tararobatina kasalahan-kasalahan mumpung urang masih keneh dibere kesempatan ku Gusti Allah. Ulah sok adigung-adiguna urang pake tobat ka Gusti Allah. Nu paling hebat jam 3 peuting. Paling hebat. Setengah 3 hudang mandi wudu salat Allahu Akbar 2 rakaat langsung diuk merenung kesalahan-kesalahan. Geus pokona mah bisa dirasakeun lamun urang jam 3 merenung kesalahan-kesalahan. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 dicoba. Tobat ka Gusti Allah dengan renungan-renungan peuting. Leles. Karena hati orang teh leuleus. Teu aya we panas-panas, teu aya tenang. At-taibu. Nomor keduanya al-abidun anu aribadah kabeh. Masyaallah. Ibadat ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillahi ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim. Pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah, ngagungkeun ka Gusti Allah, ngagungkeunana nu pohara pisan. Ya Allah. Ya'nahumul ladzina 'abadullaha fis sirri wad dharra. Jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat, keur geuring. Ibadah ka Allah. Keur sugih, keur susah, beurang jeung peuting. Qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim beurang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah. Dina hate teh boga pikiran kieu
Aing teh tadina kuari aya nu ngaayakeuna Allah Maha Kawasa Allah pangeran aing geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih kena dihirupan tur dibere sehat batur maya nu bengek darah tinggi dan lain-lain sebagainya tapi abdi mah dibere sehat Gusti. Iya abdi teh sehat abdi hirup abdi segala rupa dek pake ngabakti ka Gusti. Naon ku Gusti dititah? Salat. Lah insyaallah leutik perasaan salat. Puasa jahat sapira puasa. Kecil sama puasa. Tahajud jahat sapira tahajud. Tuh kan. Sedekah. Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah. Nginain perasaan sodakoh haji kobok itu mah nyantu niat timpiatu asal indung nabe nikmat fakir miskin tah ibadah ka Gusti Allah nyaan eueuh nu di dalam naon perintah Allah salat siap. Urang kan ibadah teh kuari mah berat, asa beban. Taat perintah, syariat. Keungeuna urang diuk. Ngadeng suara azan Allahu akbar di dalam urang jam. Asa aing ngawuduk cikemeh. Salat ih cepet amat. Ngapain ngadengin aja ngapa ngadengin azan teh eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta beres azan aya babaturan din saya kira di mah aya ieu milu jeung aing enon mah iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta belah ditulis nawar 12 juta jadi lamun jadi mah geus 1 juta eta masjid teu kadele leutik masjid teu kadele sakitu buat dena teh diliwatan bae teu kadele padahal azan teh Allahu akbar 2 juta anu kadele capek ibadah ka Gusti Allah berangkat din sia kana di mah emang enak motor kieu teh kan ngawar 10 juta dibelah ditulis aya nawar 12 juta jadi lamun jadi urang sing 1 juta milik moal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat heula ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae ge. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Babaturanna teh kieu Din. Saya dek salat bae geus aing mah deuk heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung jatuh milu ngatuh los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh ngomong doang ya Allah udah kabeh bat bae ke dunia kabeh bat bae ya Allah ya Rabb eta mah tarolah keuntungan aya tah mah hasilna ieu lain Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar siap-siap jangan dekat masjid jol bae baturna Waalaikumsalam kawana ente nah yang kapanggih be jeung sia cle be di kopi aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangbelikeun heula dibelikeun plak
etapan uplek tah ngarokok. Ngopi ngarokok deres rokona tinyana mah pun ti urang keneh. Aju terus bae. Salat geus ka mana bae. Tah eta kan rugi jasa. Coba lamun hebat bae. Kieu, ente mah kopi ieu. Ieu ka kieu gampang orang ngopi ngapa ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah. Ya tuh salat mah panjang keneh waktu teu bisa. Aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup. Gus gitu ya Allah ya Rabbi Gus. Al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting sarra wa dharra. Keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah, sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah. Berangjeng peting tetap ibadah ka Gusti Allah, tentu ku Allah engke bakal dicoba. Oh sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagang na merosot ekspor impor geus eueuh ku ari bahan baku na geus eueuh properti ting jarungkal ku ari toko kitu keneh Indomart ge geus tinggal bangunanna doang. Sabar subur ge buarali karyawana. Oh, cingluh ge kuari geus hampir-hampir goyang. Ayo sia, di kaluar-luarkeun karyawan. Mulai cak karyawan teh aing geus ngaji, tetap aing geus ibadah. Oh, waduh mantep. Kamari aing loba duit ibadah. Coba ku Gusti Allah. Tak, jadi bere. Kokocoran duit. Nah, tetap Allahu Akbar. Malah jadi imam gua ini. Sekali jadi imam, atau aing kegiatan. Aing kegiatan aing pabrik henteu, dagang henteu, aing gas aing mah. Beh, ganjaran aing gede jadi imam. Si akur tapi itu akur mah moal aing ge. Si akur hayu bacaan aing Gusti adengekeun mun bener atau aing silakan jadi imam, mun teu bener aing makmum ka sia. Bersih tak buraknya kan aya jelema yang jadi imam bae mun sliding ku batur jadi imam ieu mimbar geus dikontrak wae satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengka ka di awas ya ambo aduh aki-aki goblok tuh al-abidun gering urang setik tetep bae paksakeun Allah biasa baik. Sahanu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep. Ya Allah. 2 Alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh. Dek teu muji kumaha sabenerna mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh kaya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun. Geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah abdi teh diurus ku Gusti. Sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat teh pan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis, nu asin karasa asin, pahit karasa pahit, peuheur karasa peuheur. Eta kan ngaranna sehat nu kos kitu teh. Gusti alhamdulillah. Alhamdulillah. Peting karasa peting, berang karasa berang. Pan kadang-kadang jelema teh sehat bah, berang teu karasa berang, peting teu karasa peting. Teh sehat ngaranna. Ieu mah sehat alhamdulillah. Muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah. Lah sapira sales mah batur mah lumpuh. Urang dibere laleles tapi bisa kere lempang. Alhamdulillah Gusti kekarek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang. Dibere orang geus teu bisa lempang. Alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk, abdi mah diuk bisa keneh.
Bisa orang atuh mah diuk, tuh kan bisa diuk, tapi teu bisa lempah. Alhamdulillah, batur bisa diuk-diuk acat. Bari mah bisa ngedang doang, tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedang mah bisa, robah bisa. Ngomong mah ngeunah. Kadak dibere pararanas beungeut bae ge. Batuk saeutik. Maju bae. Teruskeun salat. Neng bilang, aing mah geus baal salat, bongan ku Allah dibere gering. Gusti Allah tolol teh budak. Ku aing nyoba ka sia. Muji terus ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah ta'ala. Sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga, bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah. Dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum, tungtung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin. Kanjeng Nabi, kana Nabi idza atahul amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idza atahul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal. Lamun Kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalat tatimmus shalihat. Tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungeun macana alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah ya Rabb, masyaallah tuh ya. Awwalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal fis-sarra'i wad-dharra. Pangheulana jelema anu disambut, anu digerokeun, anu diprioritaskeun ilal jannah ka surga yaumal qiyamah, jaga di poe kiamat, alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal. Jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah fis-sarra'i wad-dharra. Kabeh ge atuh Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah. Mun hayang pangheulana digerokeun ka surga, geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Sok biasakeun ti kuari. Hiji at-taibun, dua al-abidun, tilu al-hamidun. As-saihun nomor kaopatna. As-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararwasa kabeh. Ya Allah. Padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah. Bahasa kerenna mah berkelana, tapi berkelanana lain yangan ani. Ieu mah berkelana si seuri heran aing mah. Ieu mah berkelana ibadah ya Karim ya Allah. As-saihu jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun ku as-saimun. Oh, lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima,
kuninggal kendaren inu menjima maka sarwa jeung jelema nu beberangkatan ti imahna ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah eta teh akapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh 3 poe 4 poe bakal aya keneh tapi kabelah ditu malah zadalah geus bekal ketika geus bekal nyana tawakkaltu alallah na eta saihun nu puasa ge kan kitu sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar ninggalkeun heula nginum ninggalkeun heula pamajikan jiba moal lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti ieu mah hayang menang ridho Gusti padahal mah dahar halal minum halal jima halal tapi abdi hayang ngadeketkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib aya geus magrib mah abdi ge eta mah qada daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring ai sia naonan goblok cek Allah ayeuna pepegatan ulah rosa teh gatu magribna hampura bae Gusti mah tah eta kan pepegatan ngaranna saihun oh jadi atuh majaz lah cek ahli bayan mah teh saihun wow gede ganjaranna was Senin Kemis atau Rajab ya saihun sepuguh Ramadan sorga ya Allah sakitu ge dibejaan komo mun teu bejaan engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban bongan ki uci teu ngabejaan mana tak ki ucina tolol aing ke di akhirat di demo ku sia ai kitu mah geus ngabejaan aing datang aya naon jojoakan aya naon hah tadi bejaan tadi bejaan naon bos aja ulang ngirung atuh sia ngomongna sia ulang ngirung ngomongna itu aing malah nyedekeun ka sia as-saihun ya Allah ya Rabb ya nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalma ieu dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-saum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT SPT teh Sepatan ti Bogor ya dikurokeun suka taneuh suka bumi maksudnya pan digelag-lagan sudah tinggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa geus waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae aya deui basreng bakso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman
Tah saihun teh talabatul ilmi santri santrian. Sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi. Katilu saihun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah. Masya Allah. Saihun Kangjeng Nabi idam tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasadda ala nafsi abwaba syawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal. Saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jadi pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat alai abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tina qalbuna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab qalbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pamajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus peutingna saetik bae berang tapa ngaran tapa ya Allah ya Rabbi abdi teh teurik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku arima didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadenge kana kasalaki mati lo asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu benak pan urangnya coba ge 40 poe urang tapa beuh pamajikan ge ujianna nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah. Jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntakilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin. Jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakona fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ke alam ruhani atau kudu ditapaan iyalah ngaranna saihun
di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru rohani. Kita puasa tapang ngaranna Riyadhah 40 poe 40 peti. Lanjut kuari ge masih bala di Israel, di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peti deuleujeun degena berubah. Ambeuna berubah. Kuari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan. Perguruan rohani mun kuari thariqah nu asli. Nah, aya hiji jelema asup ka dinya. Eta teh bagi teh tukang zina. Lacut mabok. Aing asup ka perguruan ieu lah. Riyadhah jana 40 peting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeleuan batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nyana mah tetep bae ngabaged. Laporan ka guruna, cenah Kangjeng Nabi man akhlasa lillah 40 subahan yuharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cek cenah ieu. Nges ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng di guru. Pareum sia. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb. Ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriadahan 40 peting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham ternyata korengnya anak jadah, anak zina, bahkan indungna masih zina keneh. Jadi gangguanna ti indung. Gangguanna ti indung. Langsung didatangan ku guruna. Nyai, wah order ya jadi. Siapa tuh nyokan pakai sorban meren, anggap order baik. Kecuali si eta los. Aduh aing. Yaksi. Ini bangsa ada apa berenya. Lu datang teh pajadak order. Naon ieu kalengitan anak leungit cek anak kubu. Waduh tukang neangan order eta. Lain masalah gitu. Bi anak aya di pesantren kula. Di pesantren. Sanunita teh budak pondok. Aing mah teu sudi terido. Oh, paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung. Iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokokna perjuangan maksudna perjuangan naon bisnis non migas. Oh ya anak kula horeng pesantren paingan ku kuliah teh angan nu bae tah ieu mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal paeh bae cek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna Riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teh pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas. Tapi ya budak naon gitu jadi bagus. Itu diridokeun atuh geus ieu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah. Balik deui geus diridokeun ngadoa deui. Memeh ngadoa cik anakna, mama abdi kuari geus berubah. Pemikiran abdi dedeulana indung.
jadi orang dek usahaan mantek ngajejes indung ditoler-toler main urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masya Allah cak guru date sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riadoh henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir kumaha asaihun masyaallah indah ya ka makom ruhani urang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep minum tapi saeutik oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana Saihud kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu teh kan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat nu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu bae ilmu akhirat atawa guzat al mujahiduna fi sabilillah mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa Al-Masih Ibnu Maryam Isa Masih teh nya mah teu boga tempat Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal mata leumpang we terus sama dakwah terus Masih Ibnu Maryam teu boga tempat mantap urang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung Kangjeng Nabi Isa mah teu boga dibogain sajengkal aja ya Allah nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae cenah dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah tah supaya datang ka dinya tah hese karena balalener tuh budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh Bapak Kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh Bapak Kolot jigo. Kahayang aing Bapak Kolot ngawakafkeun atuh bebeja ka aing. Geus aing masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani ieu teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu kumata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu torikoh ka manehanana
dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun ruhani sih make mahar hikmat mah kos kitu bae atawa loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atawa aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah lumantak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur tu budak ngasup-ngasupkeun thariqah ieu cek janekeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan ajo kembangan kadeuleu jubuahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji teu mah ilmu jurig teh bagus kitu mah atau nanti cari bakalah asal balai zikir be ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad geus lamun zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa karena roh terus kudu anu ngabimbing ieu teh basuda asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh asa yahu batak di manaan as-shaimun pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna anu lalampahanana teh lillahi taala di lembur urang teh angan kiai namun salat nu lillahi taala alamun ngazakat lillahi taala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target nu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala oh sasalaman ipis teu kudu urusan nama lillahi ta'ala ditarima ke paling 10.000 barang mung kandel mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha sa'ihud ya eueuh di urang perkumpulan halqah riungan thariqah eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus suffah geus ulah hayang nanaon geus abeh ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus nagara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung sia ku aing
sekarang ngomong gitu itu cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema karar itu kabeh. Ayo saha nu endegna? Saha nu endegna ayo. Ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Aju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh mah ulah wakang ngomong kos kitu kabeh sia we endegna moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureuh. Hese bubu. Pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka resep kola. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khola resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zamzam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah deuk urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama sama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda aing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah deuk nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha kiai Salafiyah hese ngariung asal teu dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung iya mah nyaritakeun lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiaina mana sia asal teu ikhlas atuh mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atau mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ke teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji wari di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya dek boga organisasi mangga
ndek di HTI sekae ndek di hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja deui mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung negara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh mangga tuh kan hasil riadoh heula engke karasana mah niat jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon ka kiai deh ka kiai ka guru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapake jeung guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje hayang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain dek ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu gilu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag bu jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar entah ima teh hayang geus hayang adi tuh entah ima hayang kadahar bae wow antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat madak dimaknaan ku asoimun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui bani mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah do terbengkalai teh di pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik Waalaikum Haji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ye teu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tah ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah teh gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibandang as-shaimun as-saihun lalako
lakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani. Ieu carita tafsir as-sohimuna dijerokeun deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud ayal musalluna tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung masih kene loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala al-qiyamu awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut spm beus serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lo biasa-biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morfinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daekeun diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita teh kusu urang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer maksudna samping nu pang bagusna baju nu pang bagusna sajadah nu pang bagusna nya di jero masjid nu pang bagusna kopeah nu pang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah
lain terletak pada pakaian, pada kolbu. Nah, pakaian mandek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun. Ieu kolbuna. Supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung. Salat urang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna. Aya sahabatna Rasulullah. Salat hayang bener sih kumaha? Ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng. Wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna gitu bener. Sakumaha papatong hisang. Ieu wudu teh salat teh wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat. Mudahan bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan. Pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang rek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta urang keur sujud ka Allah. Keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi. A'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'afatika ridha min mu'afatika la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah ya Rabb. Urang ge mantak naon sujud. Urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceurik. Majikan ge baktara milu nya ge milu ceurik. Ajeuna urang hayang ceurik bae. Sia naon milu ceurik? Di kakak itu cerik bari sujud hayang naon? Goblok. Peta keur sujud urang naon kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Beungeut tuh sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi didaek dipake sujud geus sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Urang nu nyaritakeun salat nya. Ieu keur carita we heulanan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya nama penting. Sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi. Ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada. Allahu akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mah sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu sejen nya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong eungap kadengeuna. Lu bantak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, Ruqayyah pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman
mentak ziduren perintah ku Gusti Allah ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra anjeun Muhammad sebab naon salat tahajudna sarakaat saquran jadi 2 rakaat 2 Quran percis kos urang gitu murigak bulu ngadengena ya Allah ya Rabbi nurin Masya Allah karim saya nyarita kerana tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak khulafaur rasyidin kumaha nandinganan saya ngomongkeun anak urang insyaallah karim kabelah dieuna dihitung ku urang dihitung pembacaan lamun hayang tamat teh hayang tamat coba kurang dikejar lamun urang sajud seperempat menit seperempat jam berarti kan sajam sabaraha iya dalam sekolahna teu naik meureun budaknya kunaon kadinya jawabanana inditkeun pod jadi berarti sajam sabaraha 4 juz sajam 4 juz jadi lamun 60 juz teh ya lamun 60 juz sabaraha jaman eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam nah lamun hayang rineh kan setengah jam kurang sajud teh setengah jam sok geura baca kurang setengah jam kula masuk ngitung cek aing maca Quran coba ieu lamun dulu lamun saparapat jam wah bisa ngabuncal-buncal mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal aing ngeunaheunana mah atuh sajam lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sidina Utsman Sidina Abu Bakar Siddiq moal bisa oh nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani okos adzan Ki Bilal lamun didengikeun ku urang 60 km kadeng Ki Bilal suarana Allahu akbar Allahu akbar 60 kilo kadenge kaselan berarti coba Haji Pendi tidak adzan ayo coba di luar etang adenge bae kotok aing bikeun ka sia kotok batur Bilal 60 kilo Masya Allah karim moal bisa diukur ku kumaha ge eta mah suara karomah tah mah suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah eueun nu teu ngajawab wabeh dihitung 30 kilo suara karomah tah mah ku ari ge urang bisa make HP streaming bener teh ngomong eta streaming tah mah baju awewe streaming mah aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udah urang teh mah geus alam nana asaiyun arraqiun sajidun aduh Masya Allah pokoknya orang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran urang geus tinggal tabena bae mangga hese urang hayang istiqomah bae hese maca Quran al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman
wa nahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti marentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede nah pagawean. Lamun urang nyita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir, timbul bakal naribut. Mantak jawab perangan. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, perang kajen hukum lagi. Hiji-hiji atuh. Hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf, marentah kana kahadean, dimimitian ku marentah iman. Belah dituna marentah ulama maksiat, marentah kana keadaan ibadah. Wa nahuna 'anil munkar, nu berat mah nyegah tina munkar. Entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian hukum sebab ieu perintah amar ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amar munkar nahi ma'ruf. Dari boh. Merintah munkar, nalarang ma'ruf. Kuari. Kuari dilobah kuari ya Allah ya Rabb. Geus rakyat saya mah sabisa urang bae, amiruna bil ma'ruf sabisa urang, naon nu urang bisa diparentakeun jeung naon nu urang bisa dilarang. Cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa orang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara. Geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas. Nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus lepas. Masyaallah. Karim lepas. Urusan nyana mah APBD, APBN, proyek. Urusan agama eueuh. Bentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa, tegor ku Gusti Allah. Ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran, Gusti ditoler-toler. Aing na aya, sia na nyeun aing, podaran sia ku aing. Dialingan ku Allah. Banjir. Elingan deh ku Allah, ayo gempa. Elingan deh angin. Orang zikir teh keur waktu aya gempa bae. Subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir. Subhanallah. Masyaallah. La ilaha illallah. Eureun bae banjir. Eureun deui. Sak Allah teh banjir kendi kitu ku aing. Titahayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentahna bede nu nitah. Nu nitah kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, nyun pasini. Hayu nitahan coba tuh. Nitahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar. Jadi orang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu kejadian alam. Asal banjir kejadian alam. Gempa kejadian alam, angin kejadian alam, kabeh kejadian alam. Kanu bogana kadi. Masya Allah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li agamihi, tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu.
wal hafizuna li hududillah. Sapotong ayat eta teh sakitu tah nya bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha? Nu ngajagaan kana hukum Allah. Hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdih. Pamerdih teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat. Jeung beatuh engke dina fikih babus salat. Jeung nu patali kana salat wuduna, jeung patali kana syaratna, jeung patali jeung pembatalanana. Ieulah hafizuna li hududillah. Hita salat. Engke salat lagi aya fardu, aya nu sunnah, aya nu makruh, aya nu haram. Oh, ieu hafizuna li hududillah. Puasa. Bagian ibadah, puasa. Ieu kan puasa tah. Geus naon teh hartina puasa? Kemudian puasa nu farduna nu mana, puasa nu sunahna nu mana? Aturan-aturan puasana kumaha? Dibuat bae ke babus saum. Hafizuna li hududillah. Salat, puasa, zakat, sarua. Dijieun kana fikih babus zakat. Haji, babul haji. Ya Allah ya Rabb, ieu tah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah. Jieun bab. Ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya karim. Ieu wal hafizuna li hududillah. Sebab li ahkam kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis, panca indra. Panca indra teh kabagina 5. Atuh panca teh 5 indra, jadi indra nu 5. Mana hiji-hijina? Mazuqat rasa, malmusat ieu tah, masmuat ieu tah ceuli, masmumat ieu tah irung, mubsorot ieu lah mata. Dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat. Patali jeung mazuqat teh rasa, berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman. Eta lah mazuqat. Ayalah ke dipikir babu ta'am. Berikut jeung surbi-surbina. Lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat, aya nu hayawan. Geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna. Lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna, urusan nu dijadikeun udhiyahna, urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina mazuqat jokotna. Masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah. Malah geus tengah magrib. Ayo sia mazuqat. Tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ye ngarti oh ieu babu ta'am, oh mazuqat berarti muamalah. Oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babu saum, oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna. Tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah. Bedana muamalah jeung ubudiyah naon? Ari muamalah mah lalim maslahatin mar'iyatin lidin. Lain gitu lalim maslahatin dunyawiyah. Ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia. Lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din. Balik teh ka maslahatan agama ubudiyah. Jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama, ujung-ujungna akhirat. Langsung teh majang patalina jeung urang mah doh disebutna. Urang nyaritakeun salat, urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji, pribadi urang jeung Allah. Tah, eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi, urusanana jeung akhirat. Urusan dunia. Geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi.
muamalah mah urusan dunia. Ya, tadi madzukot tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Kuari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju, taragapeun malmusat. Geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ya baju, pakaian. Asupna malmusat wal hafizuna li hududillah. Aya aturanna. Anu dipake ku urang teh aya nu haram, aya nu halal. Kitu keneh barang-barang malmusat, sendok, piring, pinggan, jeung sajabana barang-barang dapur, mana nu halal jeung mana nu haram istimalna. Malmusat karana. Termasuk awewe papa. Mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel. Sia asal kos kitu be hudang. Dan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah deungeun. Aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram. Aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya. Urang geus teu make calana ieu kula ieu. Tah eta. Ih, eta malmusat ngaranna tah. Eta berarti kan babna bab wiko, bab jima. Geus lamun bab jima marana malmusat. Kadituna eta kan berenana kudu aya bab nikah. Geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah, babna engkena mahar, bab imah, bab kitu napakah. Tuh dijieun dan fikih tina malmusat. Kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya. Engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya. Eta pikih di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab. Wal hafizuna mal anggeus datang ka magrib. Muamalah. Ayo sia. Karake madzukot, nomor kedua malmusat. Nomor katiluna masmumat, nu kaambe. Naon nu kaambe ku urang aya nu halal, anu haram, aya nu makruh. Urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean, sunah, meunang ganjaran. Tapi lamun dihandapkeun bujal ka handap, udah coba-coba. Ambean ku sia. Buka di ambean. Eleh kebodongkol mah. Tah ieu bas kumaha aturan-aturanana. Dibere dijieun babna dina fikih ya karim. Doh madzukot, malmusat, kemudian ayeuna mah masmumat. Kuari masmuat nu kadenge ku ceuli. Mana nu meunang didenge cek fikih, mana nu haram didenge, mana nu makruh didenge. Kitu keneh mun disorot, mana nu meunang dideuleu, mana anu haram dideuleu, mana anu makruh dideuleu, geus diatur dina fikih. Ieu sakadar wal hafizuna li hududillah. Eta keur katali jeung asolah kuari patali jeung tabaiyah. Tabaiyah teh urusanana, urusan muamalah ngan bangsa tabai. Nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina, aya anu luar milik. Milik aya anu jadi milik dengan sendirina, aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab, kudu jadi naon kitu ngaranna dibere, aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli. B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae. Kabelah dituna B teh aya bae bil ain wa ain bil ain. Benda jeung benda. Aya anu daen bil ain. Aya anu ain bidaen. Aya anu daen bidaen. Nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur tapi. Ngajual daen bidaen, hutang kana hutang teu sah. Ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah. Geus diatur ku agama. Wal hafizuna li hududillah. Geus diatur ka. Kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu, urusanana ijarah, urusanana bab muamalah.
milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tidak waris ke jadi tidak ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah. Masya Allah karim. Nah kabelah dieuna aya hak gonimah fae dan lain sebagainya. Eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teu jalbil masoleh daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh tak kitu panjangna. Sabaraha puluh kitab sabaraha ratus jilid. Bab-bab bae tadi tangges pohara tah. Namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang. Oh, panyokotanana ieu ti dieu panyokotanana ieu ti dieu engke urang milihan. Oh, kitab ieu mah kieu ngomentar, oh kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu daf'il madar. Nah, daf'il madar teh ya urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ieu daf'il madar teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah. Keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Dah. Atuh aya aturan-aturanna eta tidak hifdzul amwal. Ajalah hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin. Berarti kan sawak sabeuleuh geujeur. Berarti kan di dituna teh aya babna engke. Bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang. Engke kan ti dituna berarti naon tah? Babda, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina dijieun bab-bab dang. Ieu daril mafasid. Nah, iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegas nama ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram geus teh kudu nemah oh haram. Lamun cek agama halal oh kudu nemah halal. Saeukeun sanakeun ku urang. Oh ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah. Engkena dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah. 4 jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan 4 doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al hafizuna li hududillah. Ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti. Wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh. Pikih-pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu 4 hulu teh tadi, hiji ubudiyah, 2 munakahat, 3 muamalah, 3 munakahat, 4 jinayah. 3
tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi geus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna cak Allah salat wajib abdi bandeg ngalaksanakeun cak Allah zakat wajib abdi bandeg cak Allah puasa teh Ramadan wajib mangga haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya korona tuh bandeg bae kitu teh tuh nya ndeu kau di mah iya urusan-urusan nu dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalah ya muamalah kitu keneh munakat kitu keneh jinayat abdi mandek nurut bae ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal menang pangbubung wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin carana bere bil jannati surga ya Allah mukminin lanu boga karakter ataibuna العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله etalah anu bakal dibere pangbubunga sorga wa basyiril mu'minin mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat ataibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubungah urang kabehan bakal dibere sorga kabeh asup ka sorga kabeh berangkat menuju sorga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina